Manqaba ka30 nyarioskeun nambaan jalma anu diheureuyan ku jin. Dicarioskeun ku Syekh Jalalul Bukhari, sasajama anu diheureuyan jin baca tompokeun ka ceulina. Ya hadrati Syekh Qutbil Alam Muhyil Haq Waddin Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah cager jeung sasajama anu sieun ku rampok atawa ku musuh tuluy nyokot taneuh hideung baca jenengan Sayyid Abdul Qadir dina eta taneuh tuluy awurkeun kana jihad anu dipika sieun teh. Insyaallah diraksa ku Gusti Allah jeung sasajama anu meunang kasusahan atawa ayeuna kahesean tuluy tawasul ku Sayyid Abdul Qadir tangtu ku Gusti Allah kasusahanana diganti ku kabungahan, kaheseanna diganti ku kagampangan. Ieu cara tawasulnya nya pilihna itu cara tawasulna khususon hadiyatuna al-Fatihah Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Tiasa sakali, tiasa 3 kali, tiasa 7 kali atawa seueurna 40 hiji kitu. Kita teh carana bilihna tacan terang, anu tacan terangnya. Mudah-mudahan aya manfaatna.